Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dongsun TV di mana we ayana, wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina channel Dongsun TV. Di warna waktu ayeuna sim kuring gaduh hiji cariyos anu judulna Jenglot. Ya Jenglot teh karya Komalasuta. Kenging cariyos tina majalah Mangle edisi Puring-Puringkak nomor 3014 anu pedar tiap mingguan ya. Ayo orang lajengkeun we kana cariosna, wilujeng ngadangukeun, wilujeng laleson, mangga siapkeun ci kopi sareng leueuteunana. Sora. Jurut kuring turun tina beus dituturkeun ku salaki jeung barudak. Sanggeus anjog ka hiji warung nu ting kebana nutup, tuluy ngadon reureuh opatan dariuk dina bangku awi. Lumayan jauh lalampahan ti Banjarnegara nepi ka Malangbong teh. Miang teh ditu tabuh 8 tepi tabuh 3. Ari dina beus mah tumani nah pisan. Bubuhan beus eksekutif. Barudake ngagebrak sajajalan. Udang sakali waktu bus istirahat di rumah makan wewengkon Majenang. Tebih keneh. Reja si Cikal ngareret bari tuluy ngaregot citeh geus teu tiis tina botol. Budak teh 10 poe ka tukang disunatan di Jawa. Kahayang akina nu sababaraha bulan ka tukang nganjang ka imah di Cililin. Sababaraha kali nyarita hayang nyunatan budak di Jawa. Tadi nama menta jeung nu leutik, tapi bapana teu ngijinan lantaran leutik teuing. Karek 2 tahun, karunya tambah bisi rujit ngarawatna ari 2 mah. Komo kitu lalampahan Banjarnegara Bandung teh lain lalampahan anu sakedeung. Ieu ge ngahaja eureun di Lewo. Dumeh bibi pepeujeuh dina telepon, mangkukna sangkan nyimpang heula. Hayang tepung jeung budak nu 2 da can diparengkeun tepung deui saprak nu Cikal lahir teh. Sakedap deui cekeng ngawadul padahal lumayan ti jalan gede teh kudu mapai galengan aya kana 1/2 kilo buah leuwih mah. Bapana geuwat ngagandong nu leutik ngajak buru-buru indit. Wanci sareupna tepi ka imah Nini, bibi jeung anak-anakna ngabagiakeun nyebut teh imah Nini we, sok padahal Ninina mah geus teu aya. Aya kana 6 taun kuring teu nincak imah ieu. Harita waktu ngandung ku Reja ka dieu teh sakalian nepungkeun salaki. Tekung si Lila aki dipundut kunu kagungan setahun ti harita Nini nuturkeun. Imah dicicingan ku Bi Ida, ari emang anu adi pituin bapa kuring boga kasab di Jakarta, sok mencet di Taman Mini mulang kalemburna sabulan sakali. Kuring salaki jeung 2 budak reureuh di rohangan nu ngarendeng jeung imah Nini. Sasuhunan pedah baheula mah Bi Eha nu nyicingan teh. Ayeuna geus lila kosong sanggeus dibawa bubuara ku salakina ka Ciarog. Imah Nini mah ublug ablag ari nu ngeusian ayeuna ukur bibi jeung kaopat anakna. Nu 2 geus bujangan, nu 2 deui mah laleutik keneh. Kamar aya sababaraha hiji bari lalega. Tabuh 7 Bi Ida ngurunyung neundeun dina meja, kastrol eusi liwet, beuleum peda buntung, sambel tarasi lalap bonteng jeung kurupuk buleud satoros. Meuni ngalimed dahar teh. Inget baheula mun kuring unggal pakanci meakeun waktu di dieu. Sangu pulen metung wae, rek nu dina dulang meunang ngakeul atawa liwet dina kastrol teu weleh nikmat. Bubuhan beas anyar ngaheler. Urang pareurem di dieu wae. Cek kuring bari gek diuk di sisi tempat sare. Saenggeus rengse dalahar teu di kamar hareup
tapi di kamar hiji deui nu deukeut pisan jeung rohangan Imah Nini. Salaki nganyakeun budak dua marijah luhur kasur nu dituruban spray bodas bersih. Jaligrah Imah BEH mah kamarna dua, teu pati lalega tapi garenah saminggu sakali sok datang ngadon bebersih. Barala di ditu mah cek kuring deui, tapi ayeuna mah bari ngagerendeng bisi kadengeun ku Bi Ida. Apan jeung Imah Nini teh sabata, samalah rohangan di mana kuring keur diuk ayeuna ukur diwatesan ku jandela kaca. Hordengna muka saeutik bisa nempo iji gimrang Bi Ida jeung anak-anakna. Salaki ungeuk teu kawas keur aya keneh Aki Nini, rohangan teh bararosih nyage nu ngadumukanana kolot. Ari ayeuna jadi kawas jarian, sakapeung tadi ge asa sanggeuk rek diuk dina kursi di dinya, bangun nu ngebul tara di kebutan. Dina lomari jati pating talamru loba pakakas leutik nu barutut teu dipiceunan. Ari Bi Ida naon gawe atuh sapopoe ancrup ka sawah tara. Sok aya oray lebet ka bumi teh. Hendra norojol ti lawang panto bangun ngabaca nu keur aya dina sawangan kuring. Sering teh malah ius mah hampir dipacok. Hadena kabujeng katohian ku Hendra. Kuring jeung salaki reuwas silih pelong. Dina lomari jati tah pas ius bade muka pek teh bijil ti lebetna. Hendra ngeceskeun, ius teh adina nu geus tamat aliyah. Kuring jadi hariwang, sok sieun keur sare aya oray meulit. Bi Ida ngagentraan Hendra. Teu lila Bi Ida nu nyampeurkeun, manehna kacidah bungah kadatangan kuring anggur nitah meuting rada lila. Tapi kuring nageskeun teu bisa lantaran reja geus kudu asup sakola pagito oge. Bi Ida bangun nu hanjelu, manehna remen keung komo lamun budakna nu gerde ngadon mareuting di babakan di imah uwana. Sok teu bisa sare cenah, sedengkeun salakina mulang ka lembur ngan sabulan sakali bari kitu ge ukur sapeuting dua peuting tara lila. Neng, rek di kamar ieu atawa di ditu atuh yuk. Bi Ida ngajak ka Imah Nini. Tuluy nyebutkeun unggal nu meuting di dieu sok papanggihan. Pajar teh aya awewe kolot buukna bodas keur diuk dina pangsarean nu ku kuring keur didiukan pisan. Dak dumadak bulu punduk kuring muringkak, negaskeun deui ka Bi Ida nya henteuna. Manehna unggeuk teu diengkekeun deui jeung salaki oge dua budak kaluar ti rohangan nu tadina asa betah. Muru patengahan Imah Nini. Budakna nu bujang kalah tuluy malikan deui, ngayakinkeun carita indungna ngeunaan papanggihan jeung awewe nu buukna panjang bodas. Kuring mariksa heula dua kamar nu kosong tapi betrak-betruk, kasur majun ipis nu tangtu jadi pamatuhan tumila. Moal matak ti brasare, antukna milih ngamparkeun kasur nu rada kantempona bersih tur ngeusi di tengah imah hareupeun lomari jati. Si Apih mah kalah neundeun jenglot geura di dieu. Bi Ida nyeleungkeung saenggeus ngasongkeun simbut ka kuring. Apih teh bapa kuring kasawang dina kongkolak panon. Jenglot makhluk leutik pikasieun, kulitna geuneuk tur kasar. Panjangna antara 10 tepi ka 17 cm. Aya sihungan, buuk sarta kuku-kukuna paranjang. Teuing ririwa, teuing naon. Jenglot kungsi jadi kacapangan balarea. Remen kana tipi tur matak keunjreung. Makhluk ngandung mistis nu bisa mawa mamala. Ayeuna aya di imah ieu bari bapa sorangan nu neundeun. Angger ari geus mabawa lelembutan teh, leuheung mun di imahna sorangan sina dipake nyingsinan indung tere kuring nu haseum budi.
Ieu mah kalah dibawa ka imah Adi nu remen ditinggalkeun ku salakina. Purnita ngarawatan Jenglot. Dadaikan anak tu Bi Ida mah. Kuring ngabiri gidig. Jadi gawe atuh. Leuheuh mun diburuhan ku si Apih teh. Diteun di mana Jenglotna? Tuh, di luhur lomari. Curug Bi Ida bentik-bentik nuduhkeun kana lomari jati hiji deui. Lomari pakaian nu euteungna geus saremplek dina luhurna aya dus gede turut meh. Aduh, geus rupa-rupa. Kuring rada keheul ka si Apih. Bapak kuring teh oge ka Bi Ida katut anak-anakna. Rek teu keheul kumaha dumeh geus sababaraha taun teu ka dieu ninggang diparengkeun nyimpang beut kalah loba carita aheng nu kadenge. Loba oray nu ngageugeuh, aya awewe kolot buuk panjang bodas, ayeuna Jenglot. Salaki katara rada guligah tapi teu ngedalkeun kalimah. Ngaheungheum ka hariwang jeung kasieun nu pohara. Geus kasawang, budak dua geus mimiti hareuy, goledak ngagaloler gigireun bapana nu geus ngalempengkeun awakna. Bi Ida jeung dua anakna masih dariuk luhur karpet bari tuluy nyacapangkeun Jenglot nu sok ngagurubug teu paya elat parab. Salaki nanyakeun naon parabna, tuluy diwalon ku Bi Ida, tapi kuring geus teu hayang ngabandungan. Rasa keung nyaliara kana diri kuring, metot simbut tuluy merebkeun panon. Lila-lila Bi Ida ngoleset tuluy muruk kamarna nyamperkeun dua anakna nu laleutik nu ngageroan hayang dipepene. Geus kitu kadua anakna nu bujangan ngarampih ka kamar anu pernahna di rohangan deukeut dapur. Jam dinding disada 11 kali waktu kuring malikeun awak. Nangkep salaki nu nonggongan nu geus ngaguher awahing ku capek. Sementara pitunduheun teu daek nyamperkeun kuring, panon kalah hese dirapetkeun. Dada ratug, panon sakedeung-sakedeung ngareret kana luhur lomari, pakaian jati juru belah kaler. Lampu teu dipareuman, tapi teu sababaraha caang. Sakali-kali panon ge ngareret saeutik kana jandela kaca nu jadi batas imah BH. Kalebah rohangan kamar nu tadi kuring sakulawarga ngarasa betah di dinya. Ngajelenging kana carita ngeunaan aya awewe kolot nu buukna panjang tur bodas. Uriding kuring muriding heos kana beuheung asa aya nu niuk. Gelebug angin asup ka jero imah, teuing ti mana datangna. Dada beuki ratug simbut keuat ditarik ka luhur nu ruban sirah. Salaki teu usik-usik kesang mimiti maseuhan sakujur awak. Raasieun teu kaampeuh. Heug Jenglot teh beak parab. Caritaan Bi Ida kapireng deui kana ceuli sababaraha jam ka tukang. Gebeg kuring ngagebeg awak ngeleper. Krok krok krok. Atra sora nu ngagurubug tina jero dus luhur lomari pakaian jati juru kaler. Nu ngeusina bangun hayang kaluar. Sakitu pamirsa, ieu cariyos teh anu judulna Jenglot karya Komalasuta anu parantos dimuat tina majalah Mangle. Nah, sakitu panginten pamirsa sadayana, mangga anu kagungan cariyos bilih bade didongengkeun ku sim kuring mangga katon-kitonkeun wae nya. Hatur nuhun anu parantos satia manco wilujeng tepang deui dina cariyos salajengna. Sakitu wae sim kuring. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.